Asia. Cici. Bodak, teuing euy ciga nama ieu kami sieun terakhir cia namanya. Da dek bulan puasa tuh euy, teu karasa bulan puasa. Da cenah mah bulan puasa nya jurigna ge di Carangcang nya. Nu nyesa jurig bungkeuleukan ungkulan. Jadi sukuna ungkul anjing di warteg di resto loba we anjing. Komo beuki ka dieu mah si puasa teh asa teu ka tempo teuing puasa euy. Da jurigna anjing beuki loba anjing ayeuna jurig bungkeuleukeun teh. Biasa biasa di jalan ngarokok, di jalan darahar biasa. Pokona mah tong kabaku sakabaka we nya. Jurig nu dinu video mah kurang dek di kerangkeng we heula nya selama puasa mah. Oke, bodak. Urang komen lah video nu mimiti nya. Ces. Dari jauh terlihat seperti ada anak kecil yang menunggu Aya di budak depan pintu kamar. budak Tapi hideung naon ieu ketika teh. didekati, ternyata itu hanya tumpukan barang. Apakah kalian pernah mengalami ilusi yang seram seperti ini? Anjing runtah ieu mah anjing eta teh jas hujan cia namanya. Tapi ciga si ieu Di ini jauh terlihat seperti ada ciga si anak kecil yang Petruk menunggu anjing. di depan pintu kamar. Ciga si Petruk cek urang mah. Ketika didekati, Ciga ternyata jelema nu itu make hanya kupluknya. tumpukan barang. Apakah kalian pernah Ilusi, anjing, mengalami bener. ilusi yang seram seperti ini? Da eta mah ilusi kan cek urangnya ilusi nu video nu kamarinya nu 2 minggu kamari tayang eta ada ilusi cek urangnya jadi bisa diterangkan dengan ilmuna. Anjing ngerinya cek operkeun lah. Teu rame eta mah ilusi anjing. Iya teteh keur ngaca. Jog muka sorangan tuh lomari tuh. Wow, aing ngeurewas goblok. Nya eta mah lanceukna anjing cigana mah euy. Soalnya dibetot eta mah goblok aing ngeurewas tuh langsung biji tuh ka katempoannya aya bodas. Lanceukna eta pada mah teungeul anjing. Lalaki deh eta mah euy. Kunti lalaki eta mah aya kitu kunti lalaki. Heuh ieu mun nya. Kunti lalaki anjing eta mah katempo riasanna teu rapih anjing. Hantu banyu teh cai nya. Cik anjing naon ieu? Anjing kok anjing ngararuas ieu mah euy goblok. Tamun eta mah teu bisa diterangkeun ke urang euy. Ai lain eta mah cain tinggal mun nyumput da leutik euy. Heueuh. Mun nya ngaheureuan anjing bener si goblok anjing. Nong-nongnya. Tik anjing naon ye. Kalah anjing. Hampura bodak mun maneh ngararuas aing ngararuas anjing. Eta keur lalajo tapi aya leungeun tuh leungeunna teh bawa boneka anjing. Budakna tapi woles we sare gitu tuh. Naon nunjukan Quran. Lain an Qurannya ieu mah. Terus eta suku dinu handapeun eta suku katempo suku. Ngaheureun budak ieu mah jurig-jurig anu sok ngaheureun budak ieu. Naon ieu? Tapi budakna lajo naon nya eta euy? Wah, anjing aing murinding saya euy asli euy. Aing sieun jurig di bijil deui anjing goblok. Rada murinding asina euy mimpi mah euy. Muringkak urang soalna boga budak curang euy. Baelah. Ieu jurig luar negeri yeuh. Kita lompat. Yo ieu mah film ieu mah. Eueuh. Kela anjing nyawa aya hareupeun mah geura si goblok teh. Nina eta mah geus kolot katingali jurigna ge. Nya. Ya, kela anjing. Gimana Nina ieu mah? Terus. Wah, anjing goblok. Hareuwas anjing teh nu ayeuna mah hareuwas. Duh hampura payayan euy urang ngomong kasar yeuh. Ke di mana yeuh? Di jero laut. Putri Duyung. Nah ieu mah ai cik urang mah ieu mah. Monya Putri Duyung bisa ngajorowok di jero laut euy. Putri Duyung eta mah lain jurig anjing. Duyung mitos sama mitologi kan. Can puguh aya hanteuna mah Putri Duyung euy. Da can prae nu nempo aslina. Naon ieu euy? Anjing da. Ieu mah aing kala anjing nyumput di numik aing ah. Si reuwas euy, ngareuwas wae nu ayeuna mah. Nya cenah nya mun sareup mah teh emang kudu ditutupan euy. Pantau jendela. Komo pas adan cenah mah kudu ditutupan da. Ayalah mun teu salah kitu naon keteranganna mun adzan magrib cak kudu tutupan si lawang pantau teh.
Anjing goblok tah pamajikanna eta mah. Aing rareuwas nu ayeuna mah euy. Jiciganu tadinya nih kumpulan bapak-bapak nu lalajo film mah. Nu video saacana euy. Baelah. Lain sieun nya umat urang mah teu. Oh kasieun anjing nu kikeun kieu mah reuwas aing mah. Anjing ge menyeramkan. Teulah anjing. Sieun euy. Euy. Tapi lain 50 ieu mah bodak. 5 kolot, 5 geus kolot tubuh kela. Gila anjing. Buru tuh ya urang siap ya reuwas. Oh eta bieu nya tuh. Tapi malemnya tuh wow gitu ku aing reuwas nya. Tong asa ukur cicing hungkul. Reuwaseun main age sih apa? Reuwaseun panggil jeung jelema. Juga jurig cenah jelema teh. Itu ramean cuman aing dek anu. Ieu naon ieu? Oh ieu mah salakina ieu mah. Salakina keur ngeprank mamajikanna. Niat bener euy. Ieu mah konten ieu mah jelas ieu mah konten. Pas dibukakeun dagelan horor. Anjing kitu hungkul anjing. Hanes dagoan ku aing. Seorang pria yang saat itu akan menuju ke toilet Pada toilet dengan tempatnya penampakan cenanya euy, kuntilanak. tempatna Dengan jin anjing sengaja toilet mah. terekam oleh dirinya di dalam Hendak kudu toilet rada dan bararesi setelah toilet. disamperin. Ah, Seketika penampakan itu menghilang. Coba deh kalian perhatikan videonya. nya tadi aya Pak, nyaho urang ge. Aya apa tadi? Reuwas anjing teh eta ge mun rek modal digerewaskeun tuh. Cai ge rek modal teh kunti teh. Mane mah anjing. Padahal wae modal can beres kaburu digerewahkeun. Naon ieu? Ieu mah anjing. Keur ngolo kan sareuwas anjing. Ini nah jadi beda euy. Dandanana beda euy. Saat euy kalau aya telepon euy aing. Baelah. Euy can nawaran. Konten eta mah. Kala naon ieu euy. Di pari mana? Aya kunti tuh. Kunti euy. Tapi luhur tangkal eta mah. Tuh aya kunti tuh. Kayak di buledan ku urang Benteng eta mah tangkal di nu benteng. Di nu benteng. Jelema ieu ge. Jelema ieu mah. Aing. Karya jurig teh euy. Lah, naon ieu? Eta mah rek ka masjid make mukena, make ieu, make otopet. Rek ka masjid eta mah. Rek salat subuh. Tuh bener. Tapi euy urang mah bu make mukena mah kewe geus nepi masjidnya. Dibekal we mukena mah cek urang mah nepi masjid kayak dipake jadi karunya anjir sieunun nu ngaliwat. Itu tuh aya beranda tuh, keranda tuh. Keranda ieu mah film si Dono. Mah film si Dono euy. Maju sorangan tuh. Make remote ieu mah film si Dono anjing. Ke remote. Dosa teu ngeuh nu duat. Tapi nempo kita. Lain di rumah sakit ieu mah di pemakaman ieu mah nya. Pemakaman ciana mah. Ieu mah film si Dono ieu mah. Kalau ieu hororna belah mana aing ya. 2 kali tidak gor eta hororna mah. Aduh. Katilu kali leuwih horor eta. Baiklah. Tapi horor ieu ngi. Ya horor ieu ti nepi ka 3 kali diadu mah ieu horor pisan ieu. Karena tah ieu teh maot teh jadi kunting soalnya dendam anjing sih euy. Anjing mantak nyebut punten cai ge. Oh ieu kalau olahraganya gerak sorangan KB euy. Ieu permainan-permainan kita loba aya di taman-taman di Bandung nya. Gerak sorangan da ku angin mah mungkin ya teh euy. Soalnya babarengannya mun babarengan kuduna angin puting beliung teh ieu angin puyuh. Ieu mah teu bisa diterangkeun ku urang euy. Soalna da beusi ieu mah euy. Mun katebak ku angin piraku beusi anjing.
Ya jurig berang-berang ya. Ya mah jurig alun-alun mah Jawi mah berang mah da jurig nu keluar berangnya. Oh, tembus euy. Tembus anjir ieu mah. Tapi si awewe etana nempo anjing. Wah, langsung keasupan di Jepang ya. Wah, ini menembus angin keasupan yang mah jurig euy. Ini pengalamannya sodako teh mah. Tapi si awewena eta nemponya. Nempo mantakna ngaliuk nah aca tembus. Sungan teh dek tabrakan. Kade ieu si Darun ieu mah keur ngerjakeun proyek baju ya. Keur ngadesain. Run kade Run mana si Run? Naon nu gerak euy? Oh eta maneukin. Ku angin dah maneukin mah gede nya mah mungkin ku angin deh. Wah iya gerak. Ngarecing. Ah eta karunya keur modot. Nah apa berarti si pantona dibukakeun anjing mah. Berarti pantona dibukakeun. Barorangan anjing lemah teh. Ya non euy. Ah beak ningan euy anjing urang keur rame keneh teh hampura bodak beak euy. Jeung tadi ka distract di ku telepon anjing eta ge horor nu nelpon urang euy anjing. Horor anjing teh nelpon. Leuwih horor eta TikTok shop anjing nawaran iklan we bari jeung orderna sepi anjing. Eta leuwih horor nas masang iklan anjing begitu. Orderna sepi heuh kitu we bodak lah. Ya cigana ieu konten horor terakhir urang di saacan Ramadan nya. Kenges Ramadan lah kurang ditulikeun nu horor-horor. Nah ayeuna mah era tuh da urang euy ngebahas horor di bulan Ramadan kan jurigna cai ge di cang-cangnya kecuali jurig bungkeulekan tah urang kayaknya bakal ngabahas jurig bungkeulekan we di Kamis Ramadan banyak kayak bodak panggih di Kamis sieun sieun